Non ujang teh diusir gitu nya kusaha teh nah habet diusir abina nakal wae Ab- jeung banding bandingkeun maneh mah tuh tempo ieu henteu urang mah bisa Heeh. maca Heeh. maneh mah naon babu Babu uh, sahur saha teh saur Assalamualaikum guys, kali ini saya berada di TKI kegiatan 1 minggu 2 kali ya lari pagi ya. Kali ini sangat cerah cuacanya, alhamdulillah. Dan kali ini saya kalau sedang lari suka melihat 2 anak-anak gitu. Namun saya yang jadi pertanyaan saya, yang jadi saya bertanya-tanya, kenapa sih anak ini nggak sekolah atau gitu gimana ya? Jadi kalau saya sedang lari itu suka melihat itu kalau sedang lari teh jam 8 teh gitu. Tapi saya juga penasaran gitu. Nah, emang budak eta teh sekolah atau kumaha nya? Supaya henteu naon? Teu lami teuing lah itunya. Orang penasaran, orang cobi pilari. Mudah-mudahan aya nya dinten ayeuna. Terus seberapa kali gitu begitu saya lari teh meninggal gitu. Ngan dina dinten ayeuna dinten Jumatnya kaping 8 Agustus cobi lang teang sebenarnya aya gitu. Dan saya teh jadi bertanya-tanya di rumah teh gitu. Nah, budak eta teh sekolah atau kumaha gitu. Da gue yakin mah waktuna sekolah gitu. Wah, seberas tong lami kita pilarian lah bari. Ah, ini guys. Nah, budak ieu budak. Hah? Lari atuh. Tah ieu guys. Budak ieu tah. Terserah kolanya tah nih. Jang, kadieu lang nanya-nanya yuk di itu yuk. Langin konten ayo yuk. oh atuh Nya hayu. oh atuh mau maju Pan ieu maju. asa ini mau moal Hayo, lain lah ngobrol-ngobrol hayo. Orang terus-terusnya guys, tadi budak ieu nuku saya di naon? Ingat-ingat teh gitu. Ieu teh nah budak. Kali ini saya sudah berada dengan 2 anak-anak ini ya. Saya penasaran dengan anak-anak ini karena saya teringat di rumah itu suka kepikiran itu anak nggak sekolah atau gimana gitu. Jadi saya sengaja gitu mau nyamperin pas saya waktu lari. Sekarang ini udah ada ya, kita bertanya-tanya. Halo Jang, assalamualaikum Jang. Waalaikumsalam. Nami saha? Aska Haikal Ya saya Haikal Haikal ya. Aska Aska nuju non di dari itu amang nah itu sekolah ya nah keluar keluar nah nah bisa keluar gitu kumaha aya kelas sabaraha kelas 4 atuh lebar nah bet kudu eureun turun gara-gara pesantren oh jadi pesantren heula oh ayeuna pesantren masih teu terus henteu atuh ayeuna sadidinten kitu ngulang ya gitu. Waduh atuh lebar Jang nah lebet eureun segala nah Darail oh di pesantren teh gitu oh ai ujang urang mana gitu orang Kircon oh Kircon dong ya oh cakep nih kan bapak masih aya daya innalillahi terus ngantunkeun ya iraha terus lami terus lami ai mama aya iya ayang ngantos papisah sareng saha teh sareng si bapak nya kan si bapak ngantunkeun itu saacan oh saacan ngantunkeun teh pisah heula gitu bulan puasa geus lami oh pisah si mamana terus iya gitu nikah deui oh ayo ujang calik sareng saha tuh sareng si Wawa nah henteu sareng si mama itu nah jauh oh terus si mamana kumaha ayeuna si mama heeh si mama gitu sok aya nyamperkeun tara so oh sok masih gitu oh nahan tuh nyanak ujang gitu abdi teh cenah ke lamun tos boga imah oh ayeuna mah dinu suami baruna gitu oh nya ayeuna di ayeuna teh calik sareng si Wa gitu ya
Oh, terus ai emam di mana emam? Mam di si bawah. Coba. Oh. Aina nah bet amongan gitu tercalik di bumi itu gitu. Itu bosen. Oh, bosan. Oh, ai dangu mah cenah nyahaan non ujang teh diusir gitu. Nya Ku saha teh? Nah, bet diusir. abina nakal wae At- dong laban ituna. Oh, nah bet nakal kumaha maksudna kumaha nakalna kumaha cika? Cara dengar. Tara dengar, tara ngadangu di piwarang atau kumaha? Tara Oh, sok padahal itu orang ngabanding banding. aya laguna banding kayak nu eta sanes. Heeh, Banding kumaha cikan? Penasaran. ngabanding bandingkeun mana mah. Tuh tempo ya, incu urang mah bisa Heeh. maca. Heeh. Mana mah naon? Babu. Babu Heeh. saur saha teh? Hmm, sa- hmm. Nah, bet gitu. Angkona ngurus ujang. Itu Aina calik sareng saha tuh? sering di sini. Senini. Ya. Oh, tos sareng si Uwa. Ya. Oh. Terus si Mama aina kumaha sok datang ke bumi tara? Masian artos. Oh, sok. Sok. Lebarnya ujang atos nembe kelas berapa kelas 5? Ya. Oh, lebar sekolah kan. Paingan, kumang teh paingan begitu mang teh di ka dieu teh. Begitu lari asa menakan ujang wae gitu. Cita aya ujang, aya di dieu wae gitu. Nah, emang teu sekolah atau kumaha gitu. Jadi mang teh enak narosan gitu. Terus ini rencana bade teraskeun di sekolah moal. Mah. Nah, Pesantren deui. oh bade pasantren deui. Di mana? Di Rende. Oh, di pasantren usaha. Pesantren si Mama. Oh, ku si Mamah bade di pasantren deui. Oh nya. Oh nama titip lah jang nya saur Mamah. Sok teraskeun gitu nya pasantren. Ujang sing bager, sing soleh, sing jadi ahli ilmunya. Insyaallah lamun ujang tos ilmu mah rezeki ge bakal nuturkeun gitu. Tong hariwang. Sok ge semangat, fokus, insyaallah lamun ujang geus seueur ilmu mah rezeki ge pasti daratang gitu. Ngaruturkeun pada dibarutuhkeun ujangnya. Sok sing saroleh lah kumang didoakeun nya. Sakitulah nya panginten dina narosan dina dinten ayeuna. Tah kitu panginten pemirsa. Jadi ternyata begitu di ieu teh budak ieu teh tos dikantunkeun ku bapana gitu. Sareng nya ibuna teh tos cerai gitu. Teu acan ngantunkeun. Ayeuna ku ibuna teh dikantunkeun sareng caligna panginten sareng suami nu baruna gitu si ibuna teh. Jadi ieu budak teh caligna sareng uwana kawitna teh. Ayeuna caligna teh sareng ninina gitu. Janten teh sakola gitu. Tos liren. Tah eta lah panginten dina naon informasi dinten ayeuna nya mudah-mudahan aya manfaat. Mudah-mudahan dua budak ieu sing jadi jalmi anu saruksesnya, sing jalmi sarolehnya. Mudah-mudahan aya naon jalmi nu nyaaheun lah gitu nya. Teras nyaraaheun sing pokona mah sing sukses lah nya. Sakitulah panginten informasi ti sumkuring dina ngeunaan naon budak ieu gitu. Da saya teh terus terang bertanya-tanya gitu ke budak ieu teh tiap lari aya wae gitu. Ya panginten sagitulah sepadas teu laminya. Da lami-lami ge kieu teu pararuguh gitu ya. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sok pasien usaha Kesini. Nini sehari Sayana mah bang. oh sok pasien 5.000 kumaha teh? Hah? Sadinten sehari sok pasien 5.000 ya Bang. Ana teu gaduh si Ninina. Oh, lah selain ti Nini sok di pasien usaha. Kayan mere. Teu aya. Kalanya terjajan sapoe puasa heula. Oh, Kalanya terjajan sapoe puasa heula. oh.